sajongjongan mah hatena teu ngarasa kukumaha. Tapi beuki nyarelekna waktu asa aya nu nyeredet kana hatena. Mun seug manehna teu meunang gawe bakal pisu kumahaeun nasib dirina. Nu geulis di lembur batur lain sulap lain sihir. Ras ingat kayati anu keur gede beuteung, ras kana nasib. Aduh Gusti, bakal kumaha isukan? Ceuk Edi na jero hatena. Wanci ngagayuh kaburitnakeun. Kapireng sariak layung ka Cidamata kuasna. Wabangunan di kota Jakarta robah warna kuning umyang lir masinangli. Kahibaran ku cahyana nu sumira ti tebeh kulon. Sadaka lakson di jalan reang di Saraga, angin leutik ngahiliwir dang daunan pating arulang kawas anu ngagupayan. Telung waktu sareupna Wanci teu nyesakeun panasna mata poe. Mitra kaum dangu singket ieu riwayat, peuting beuki nyarelek, bakating capek jeung loba pikir, Edi kasarean di imah rangkai, sesa kaduruk teh bari nyarande kana tembokan. Tah dugi kadinya nya mitra. Tungtung dongeng dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna mitra? Mangga mitra wilujeng ngadangukeun. Korejat Edi ngorejat kagereuwahkeun ku rawongna sora adzan subuh nu kadenge di sabudeureun eta patempatan. Edi nguniang hudang terus muru ka masjid pangdeukeutna. Sareng sena salat subuh geus kitu mah mahena lumampah deui. Nuturkeun indung suku teh lain bohong. Nikreuh ngeureueuh teu puguh tujuan kusabab kabisanangan saukur jadi kuli bangunan. Jadi lamun aya wangunan anu tacan rengse aya kalana pirajeuneu nananyakeun sugan aya pagawean. Tapi nya kitu teh mun eueuh anu mawa mah tang tu hese. Edi lumampah deui henteu malire ka capek. Jeung beuteung anu pupurlitan menta dieusi. Ari nginum saestuna maksakeun nginum cai atah. Nu bieu diwadahan kana botol bawana ti lembur. Nu bieu dieusi pinuh ku cai ti masigit. Mitra kaum dangu, nyarelekna waktu anu lumangsung di alam pawenangan, geuningan sakocepat, bener-bener ngan sajorelat. Dina kaayaan kitu
Ampir geus pegat pangharapan Edi teh. Arek balik eueuh ongkos dalah keur dahar sapopoe oge ngandelkeun jajaluk tinu Rido bae. Teuing sabaraha lilana manehna jadi andar-andar di ibu kota Jakarta. Pon kitu deui dina waktu harita geus aya satengah poena manehna kukurilingan di kota Jakarta anu teu nyaho naon eta ngaranna jeung lebah-lebahna. Awak beki ruksak, begung, kulit hidung, pipi kanyos, mata celong, atuh papakean rudin kacida. Geus barelel malah geus loba nu saroweh. Henteu bina mun seug jelema anu luas mah nyebut manehna teh jelema gelo anyar. Sampoyong manehna sasampoyongan, jegoh-jegoh batu, borolo ngutahkeun getih. Geus 3 poe ka tukang manehna jibereg wae kahujanan. Katambah dahar sakaparan-paran sakasampeurna sakamanggihna. Berang peuting awak gering teu dirasa paranas tiris. Satulang sandi karasa nyeri jeung karasa laleuleus. Taya anu ngurus ukur bisa sare di kolong jambatan. Manggi dahar oge mun aya nu berat mere ti sasama tukang jajaluk deui. Pipikiran Edi geus langlang lingling. Nepi ka ampir poho kalembur matuh banjar kadang pamidangan. Alatan hirup katalang sara kadungsang-dungsang di kota. Nu antukna sailalila Edi hirup di Jakarta panyakitna beki wales beki parna. Mitra kaum dangu kocapkeun dina hiji peuting. Edi keur mikiran nasib diri bari sare di emper toko. Awak ditilaman ku koran, seredet hatena nyeredet. Basa inget kaombak basisir laut Santolo. Bet ujug-ujug nembongan, siga anu ngagupayan, ngahiap-hiap ditahan balik. Karasa hawa angin ti laut anu matak haneut ngagilisir kana pipi'na. Panon Edi mimiti karasa perih, rei picerikeun asa geus dina tikoro. Lila-lila panon juuh, kalangkang indung, kalangkang pamajikan, kalangkang budak ting kolebat dina kongkolak panona. Bet kumatak sono. Tapi kalangkang kahirupan anu kiwa di karandapan kumanehna milu ngaringkang siga anu ngigel bari ngalelewe. Gilek Edi malikeun awakna segruk cerik deui bangun kanyanyerian. Beki sono kalembur Edi hayang geura balik. Mitra kaum dangu dina kaayaan kitu Edi ngocoblak sorangan.
tebeda tinu edan. Iya oge lemah cai kuring, tanah air kuring, Indonesia. Cenah bari suraseri sorangan. Telila kerung, tuluy cerik. Tapi lain katang. Lemah cai anusanya nama lemah cai tempat kuring mimiti gubrak alam dunia. Tempat mimiti kuringnya sebahawa dunia, tempat di mana kuring boga kanya, kasono, kadedeh. Apa di itu indung kuring ayana? Di itu pamajikan kuring turunan kuring. Palang siang pamajikan ke Singajuru. Duh, hampura akang yati, hampura. Rumah sakang poho kukayaan. Akang sono kalembur, kanjen, kabudak, kama. Hampura akang, hampura. Lemah cai kuring aya di Santolo Garut. Kumaha wae carana kuring hayang balik. Hayang balik. Cek Edi baceo kawas manuk beo. Harita keneh jung mehna cengkat gidi gelempang katebeh kaler. Mitra kaum dangu, sanajan awak leuleus manehna terus maksakeun lempang. Kajen kumaha bae oge engke wae carana mah anu penting manehna bisa balik. Sanggeus tatanya ka batur, Edi menang katerangan bisa milu cenah ka Bandung bari teu kudu mayar. Keun bae nepi ka pasar induk caringin oge lumayan daripada lempang ti dieu ka Bandung. Lain sulap bakal moal mampu. Cek Edi ngumpat na jero hatena. Bari menggatan hiji-hiji mobil dolak atawa truk anu sakirana sok ngangkut sayuran atawa tarasi ka Bandungkeun. Teu gampang neangan anu haat mawa teh. Komo deui ningali papakean Edi anu geus ampir siga anu gelo. Geus teu kudu dicatur deui kumaha kaayaanana. Tapi berkah geus pitulung ti Pangeran. Teuing kumaha mimitina. Ujug-ujug gereg aya mobil eureun, teuing mobil anu kasabaraha hiji. Anu pasti mah waktu harita didoeun kapilueun ku Edi. Sok naik jang, cek supirna. Tapi di tukangnya kade sing apik bisi aya nu wajib. Ke kuring nu bakal riweuh namun kapanggih mawa jelema di bak truk. Sok naik. Edi ukur unggek bari jeung hese naik oge. Sanggeus mehna aya di jero bak truk, biur. Truk nyemprung deui muru ka Bandung. Mitra singkat ieu carita. Sanggeus nepi ka Bandung jerut mahena turun tina truk teh. Dius deui weh mobil mah ngadius deui. Dedeh teuing Edi. Nyaan nasib diri anu keur apes. Ku bangga manggih jelema anu ridho di iluan. Ayeuna mahena kudu lumampah ngandalkeun lempang. Kusabab taya saurang urang acan anu haat. Najan aya ngana saukur sababaraha pengkolan cekasar nama.
Wanci geus nyerelek ka puting nakeun. Malah asa karek bieu ngadenge adan Isa teh. Karak nepi talegong. Beuh. Iraha tuh nepi na ieu teh. Aduh, awak geus teu kuat. Cek Edi galeong main gagaleongan. Lempangna geus sasampeongan. Tur asa coplok geus henteu kuat. Barang ret mayahna ngareret ka hareup aya saung di sisi jalan. Sigana mah paragi anu ngaronda. Sanggeus nepi ka dinya reg mayahna eureun sup ka jero gardu ronda teh. Goledag we. Ngagoledagkeun maneh. Ngadon ngareureuhkeun ka capek. Niat rek sare. Tapi kalangkang nu jadi indung betiringkangan wae. Kawas nu ngahiap-hiap ngagupayan. Pamajikan jeung budak nembongan deui. Malah asa beuki bengras katingalina. Yati nangtung pagigir-gigir jeung indungna bari katingalina siga anu keur ngais orok. Sedengkeun budak anu gede keur nangtung panghareupna bari gugupay ka manehna. Bruh breh narembongan beuki jelas. Bapak, hayu uih Bapak. Akang, Kang Edi, hiap ka dieu akang geura uih. Ujang, ngan ka dieu kasep. Asa nong toreng deui dina ceuli Edi. Sora-sora maranehanana. Reup lalaunan panonna dipereumkeun. Cinta anjeun aku mantena emutan. Mending asik keteresna meudang tina sanubari. Wilujeng hangkat junjunan nu ngagupay hiut manis. Mitra kaum dangu. Kocapkeun di Santolo. Di lemburna Edi. Ujug-ujug harita teh aya nu uluk salam. Punten. 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 Aya sora Edi uluk salam nalawang panto. Saha we kieu tamu? Bari geus peuting. Cek Nyati bari gura-giru muru kana panto. Bari ngais orok. Orok anu ti heula katulungan teh aya anu nguruskeun keur waragad ka puskesmas jeung orok oge aya dina kasalamatan. Barang berahi panto dibuka, Nyati lain deui ngaranjugna. Dibangun ku paroman anu marahmai. Pok manehna ngomong bari ngabagiakeun Edi salakina. Kang Edi. Nyati ngagabru Kang Edi bari ceurik anu ngajantang dina lawang. Edi imut beungeutna pias sorot panonna teh cahayaan leuleuy keudeu pok manehna nyarita. Awewe lalaki budak teh Nyai. Ari si Ujang ka mana? Istri Kang. Si Ujang keur ngendong dinu emak. Tembal Nyati. Oh syukur atuh. Cing sabar, cing ikhlas mi HP budak hampur akang Nyai. Ayeuna akang rek sare heula. Ceuk Edi teu loba nyarita. Laju asup ka jero kamar. Nyati teu loba baha ngarti kaayaan salaki bisi capeun. Geus kitu mah koloyong maehna oge ngojengkang ka tengah imah.
Mitra kaum dangu, peuting eta mah kaayaan di lembur nu aya di wewengkon Santolo Garut mungguh keur mejeuna sepi jempling. Kaayaan rehe bulan sapasi nyelap dina mega anu hideung, cahyana ukur remang-remang. Angin ngahiyuk rerendahan, seahna bakal nedang daunan. Dipiring ku sora simet jeung jangkrik. Telila cungungung sada anjing pating babaung. Ting ti palabah mana. Wancit tumorek ngagayuh ka tengah peuting. Peuting harita mah kaayaan teh mungguh pikakeungeun. Taya anu ngulampreng saurang-urang acan. Salembur siga anu geus tali brasare nyawang impianana sewang-sewangan. Ukur hiji dua anu ngahurungkeun lampu di tepas imah teh. Lolobana mah poek meuni mardong. Na atuh mitra telila ana ngiung-ngiung teh sora ambulan kareunge. Beuki lila beuki deukeut. Ngadenge kitu niati nu keur sare ngorejat hudang, terus kurang kerung, ret kagigir, nyampak Edi nu tadi sare geus eueuh, nu aya kari orokna we, nu keur sare tibrah. Kang, kamana ari Kang Edi? Cek niati, barijung cengkat tuluy ngojengkang kaluar imah. Kusabab kadenge sora mobil ambulan teh beuki tarik jeung bat eureun di hareup imahna. Bener we. Telila trok panto aya nu ngatrokan dituturkeun ku sora nuluk salam. Assalamualaikum. Punten. Cenah cek nu ti luar. Ngadenge kitu niati rada kerung, hemeng aya semah ti peuting. Najan aya oge rek naon ngadonnya mah betara-tara. Da lain jelema penting. Gebeg meh na ngagebeg. Kusabab basa panto dibuka breh weh. Nyampak dua tangtungan jelema make seragam polisi. Ngabadega dina lawang. Bari pok nu saurang ngomong. Oh, laras mobil apa Edi? Seketa polisi. Sumuhun bade ka Kang Edi. Cek Nyiati nu masih can leungit rasa kabingungna. Bari pok ngomong deui. Mangga kalebet atuh Pak. Kaleresan Kang Edi nembe dong kapisan. Tadi nuju kulam tapi ke siga mah nuju ka Jamban. Kang Edi. Cek Yati bari ngojengkang ka tukang. Rek nyusulan Kang Edi nu disangkana keur kacai. Mitra kaum dangu nempo pamolah Nyiati samodel kitu. Dua orang polisi teh rungah ringeuh bari silih reret. Geus kitu mah manehna muru kana mobil ambulan henteu malire ka Nyiati. Gurudug berangkar diturunkeun tina ambulan. Barang Nyiati baik di kahareup maehna beuki kerung. Ningali berangkar aya eusian bari siga anu rek dibawa asup ka imahna. Ke aya naon atuh ieu teh Pak? Aya naon atuh ieu teh? Cek Nyiati tandes. Oh, Pak Edi kapendak tos teh aya di daerah Talegong. Numutkeun pameriksaan mah Pak Edi teh sanes aya nu merdaya tapi alatan teu damang walas. Rupina mah teu kiateun. Kapendak keluarga di pos ronda nya atuh lapor ka kantor tah. Tos di kantor diparios identitasna nya dugi ka dieu. Cek polisi ngajelaskeun tatag beledag Cilegur asa dibentar gelap tengah poe ereng-erengan. Sidik pisan anu jadi salaki Nabi aya balik. Ari ayeuna cenah geus eueuh di kieueuna.
Nyati terpercaya. Nu tadina yang salakina kajamban teu nyampak teh ayeuna langsung buru ka kamar bari gegeroan. Akang. Kang Edi. Kang. Nyati gegeroan. Tapi tetela Kang Edi nu bieu datang ka imahna teh suwung. Eueuh kalangkang na acan. Goar sora budak ceurik gogoaran. Rega yang dipangku tuluy dibawa ka hareup deui. Nah kemana tuh Kang Edi teh? Cek Nyati bari rawah riwih. Mitra kaum dangu basa Nyati keluar ti kamar blankar geus asup ka tengah imah. Malah layon oge geus ngajepat diturunkeun. Nempok kitu Nyati beki panasaran, layon anu ngajepat dibuka lalaunan. Atuh goak manehna teh ngagoak sasat ngajerit maratan langit ngotseak maratan jagat. Kusabab sidik pisan waktu kain bodas nunutupan layon dibuka lalaunan tenyalahan nyata Edi nu jadi salakina. Mitra kaum dangu singkat cerita basa layon Kang Edi di mandian beda pisan jeung anu bieu balik. Anu ieu mah kuru begung jeung hideung. Nyati cerik balilihan bari sasambat kanu jadi salaki budak terlepas dina aisan. Kang Edi. Ya abdi Kang. Ya abdi. Nyaring akang, nyaring ieu budak urang geus lahir Kang. Kang Edi. Cek Yati sasambat kanu jadi salakina. Cai panon geus teu kaampeuh deui. Dua orang polisi jeung supir ambulan siga anu milu ngarasakeun maranehna milu ngecelakeun si panon. Sanggeus layon Edi diboehan Nyati masih cangcaya wae terus ngaguyah-guyah boeh awak salakina. Tapi oro kaya Edi geus taya di kieuna. Mitra kaum dangu kocapkeun isukna. Wanci handut moyan panon poe moncorong ti tebeh wetan. Cahyana sumebar nyangan buana panca tengah. Dibagiakeun ku recetna sora manuk nu patembalan jeung balabaturna. Cai ibun masih keneh ngagerendang dina tungtung dangdaunan. Pating carela katojo ku panon poe. Katumbiri katembong wetanan lembur warnana rupa-rupa. Milu mapaesan kaayaan lembur di lamang saharita. Hujan geus raat ti wanci balebat. Nu nyesangan saukur girimis leutik ngahujan maung. Nyesakeun cileungcang nu yumbang di pakarangan. Dina kaayaan kitu layon Edi kakadak rengse disolatkeun terus digotong ditumpakkeun dina pasaran legedet nu nganteur ngaralet ka makam pajaratan nu aya di tungtung lembur. Asri direkang napa pantuna kewaringan kari ngarangan. Saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kununyung taun
Sok minang kabandungan jelema sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep henteu da geuningan nu bakal karasa jeung karandapan mah angin kadar ti pangeran. Mitra kaum dangu manusia mung sakadar rancana kabul aya tinu Maha Agung laksana aya tinu Maha Kawasa. Reksa sambat kamananya nyambat suwung dulur waluat sobat sang badan titipkeun nyadiri iwal ti ka Gusti yang widi pon kitu deui anu kaalaman ku Edi. Gubrak ka alam dunya teh Edi sasat di lembur matuh Banjarkarang pamidanganana nu aya di wewengkon Santolo Garut. Kitu deui mulih ka jati mulang ka asalna Edi masih ingat keneh kalemah caina. Palawargi kaum dangu dugi kadinya dongeng ditamatkeun. Mang Anggang ngucapkeun hatur nuhun kanu pangrojongna khususna ka subscriber dongeng Sunda Mang Anggang oge ka sadayana anu tos setia manco. Mudah-mudahan sadayana sararehat nya mitranya. Hatur nuhun komentar like oge tos manco dongengna mugia kasayanana dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan anu langkung ageng tinu dipasihkeun ka Mang Anggang. Nu moyok disambat, nu muji dihormat, anu ngejek dilelewe, anu haan